pertama kali ngolek di bulan puasa. Nah, jadi cari tanahnya barudak di aing boga mantang atuh heuh ieu pangiriman teteh mungkun nama laju ieu ku aing nek dijieun bola-bola nanti dak anu sok dijadikeun kolek teh tah iri dia ku aing diacian sagala teh nyaho aing ngaranna teh poho deui. Oh heuh biji salak lain dak atuh heuh ju ieu ku aing tah diacian heuh biasa digalo-galo dak make leungeun hejer teuing make leungeun ge ja imah bersih ieu bari jeung aing ieu dak atuh lain jeung batur tuh nya ieu ku aing geus anggeus digulung-gulung ulah poho diasupkeun ieu kana cai anu geus ngagolak sabari nungguan biji salak na ngambul di dieu ge aing ieu dak mesek cauna pangalek nya ieu sahulu bae hiji bae jaloba teuing engke mun loba-loba mah tah tidak lupa diasupkeun dicampurkeun ulah poho ieu dipakean cangkaleng tah di dieu ge make gulana gula beureum ditambah handak gula putih saeutik atuh heuh biar menarik teh lanjut di dieu aing mesek kalapa atuh heuh jam meuli karam dak rada lumayan teh 5.000 di aing mah teh nya di tempat dadaria mah atuh jeung deui berhubung ieu kalapa dikiriman ku kakak aing dak atupan nya ngarah-ngarah piatoheun bae mending keneh ripuh oge mesekan atuh lajuna mah tadi kudu diparut pan kudu diperes atuh emang ripuh tapi cik aing mah medok jasa make kalapa asli mah tah bisa dideuleuh nya barudak hasilna teh lekoh tah dicampurkeun da kana cai ieu nu tadi teh gula anu geus dicampur-campur aduk jeung sagala tetek bengek tah tidak lupa ieu geus anggeus tinggal disantap.